Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ari ngawaler salam kedah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ari ngawaler salam tong tarik-tarik deui. Anu ngawaler salam didoakeun sing tiasa angkat ka Mekah. Entos nabungna eta masalah. Sing tiasa tawaf ngurilingan Ka'bah, sing tiasa sa'i ti Safa ka Marwah, sing tiasa ziarah ka makam Rasulullah di Madinah, balik ti Mekah kabeuli tanah, kabeuli sawah, pamajikana oge narambah. Nah geus calangap teh jadi nambah solehna, amin, nambah bageurna, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasir rahimah. Wa qala ulama, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama jabalan min dhahabin fisabilillah. Kama qala bi kitabi ta'lim muta'alim, ta'alam fa inal 'il mazainun li ahlihi. Cara longok bae, bantuan atau bantuan. Wa fadlun wa inwanun likulli muhamidi. Mangga sareng ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ieu teh zaman geus bener calang apa kabeh belajar cingting bantuan. Ieu teh zaman geus kudu asak-asak mik lamun teu hayang tijung ka agama kudu mikir leres henteu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa
waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ulah loba goreng sangu belah itu mah sangka sangu kayak sangu mah tikang Haji Dudi sangkanya. Ulah loba goreng kapa Haji Dudi ulah heu matak di dunia cilak di akhirat asup narak. Nauzubillahimin ya Rabbi bil must baligh maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Salawe dua lim mobil sedan cet nahej awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa tu zamana ngarejo mamanya teu bisa banyak-banyak. Ampun para lu nu kasuhun ka para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Panghampura nu kateda ka para alim ulama anu cenyah ku mangga bisa. Mipit widi nu paraniti ka para kiai kali santri. Sepuh urang sadaya, guru urang sadaya. Kang Kiai Muhammad Uju Jajuli. Sepuh urang sadaya, guru urang sadaya Kang Kiai Haji Misbahul Munir. Sepuh urang sadaya, guru urang sadaya Kang Kiai Lani. Oge Kang Haji Arif, Kang Ustad Arifin. Oge anu kagungan maksad Kang Yai Aang. Oge sepuh simkuring, guru simkuring Kang Kiai Ucu Samsudin SPDI selaku penyuluh agama Kecamatan Luragung. Iip kunaon si Kiai Ustad kudu didoakeun. Sabab lamun di Gunung Karung geus eueuh kiai, di Gunung Karung geus eueuh ustad, hese neangan gantina. Leres henteu kesepuhan. Ku eueuh mah kesukan ge aya gantina. Pamajikan eueuh. Ngan ieu wanian he. Kang Yudi mah bener. Da ieu lalaki nu pangwani-wanina nu kawas kieu. Da batur mah kadang-kadang aya salakina teh ciut benggeus. Kurang doakeun sabab lamun camat geus eueuh geus ngantri nu hayangeun jadi camat. Leres henteu? Anggota dewan geus eueuh, bupati eueuh, ngantri nu hayangeun jadi dewan jeung bupati. Tapi lamun di Gunung Karung kiai geus teu aya, ustad geus teu aya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun cantang tu aya gantina. Leres henteu? Mataku urang doakeun pamudah-mudahan ajengan para kiai nu aya di Gunung Karung barokah sadayana. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Bapak kuwu salaku pangjejeh dieu dayeuh, luluhur dieu lembur, pangawasa dieu desa kalih perangkat. Anu disesepuhan ku sepuh urang sadaya Kang Haji Dudi, mudah-mudahan dipasihan barokah ku Allah. Bapak Lurah anu sumringah, Bapak RW anu pertele, aya Bapak RW mana? Keur ngopi, bari nundutan gini. Bapak RT aya Bapak RT mana? Ka Bapak RT kurang doakeun ari RT teh gajihna teu pati gede, ari gawe capek, ari peuting tara bisa sare ku sabab inget ka A. Itu pamajikanna lain. Masya Allah. Sadayana anu sami lawuh sobat simkuring Pak Ketua ya Kang Jaja sami anu ku simkuring dipihormat pamugi Allah ngamuliakeun. Sadayana para haji sepuh sadaya abdi teu tiasa nyebatkeun hiji-hijina, para ustad oge tadi si Neng anu aralit pangbagi wanci panata acara anu ku simkuring di dama-dama.
sadayana pokona mah timulai anu ngora anu sehat walafiat dugikeun kanu kolot anu sehat walapeot sadayana kusim kuring dipihormat insya. Anu terakhir ka pemuda aya pemuda nak mana kadaya aki-aki ulah ngacem. Biasana setiap sim kuring ngaos mun ditaros pemuda mana pemuda nak eueuh jawabana ka para pemuda anu sok uncak incik sanggeus salat pas malam bulan purna duduaan jeung wani handapeun tangkal kalap sukuna ucang acung dipacok ulah ya pemuda. Oke ka para pemudi aya pemudina mana eta ninin tong acung. Ka para pemudi anu sok uncak incik unggal wang duduaan jeung lalak handapeun tangkal kop ting ciri kikik jigakun tasi ngaku. Mudah-mudahan dihampura ku nu maha suci amin ya Allah ya robbal. Oke hapunten sepusim kuring ti Kapolsek Kang Haji Yayat sami anu kusim kuring dipihormat mugi Allah ngamuliakeun. Malati ligarna ati campaka mekarna dada teka selip-selip dina ati teka boko-boko dina kolbu kembang tanjung nugu mulung mit tembayan dina bibika ieu carita teu aya basa anu kacida peryoga tur utama lintang ti puja anu baris jadi ciri pangjajab rasa kadang warga mugi natrat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Puji anu baris jadi ciri panyangkling ati mugi tetep nyici ka Gusti anu maha suci. Wangkit kiwari urang tiasa silaturahmi di MD Al Jabar mugi keng ridho ti Gusti anu maha suci amin ya Allah ya robbal. Sehingga urang tiasa ngariung mung pulung sareng bapa anu ngangge sarung patepung ruyung sareng gadis anu ngangge kerudung paamprok jonghok sareng embok anu ngangge androk sila merenah sareng abah anu ngangge kopeah di hiji wanci sareng aki anu ngangge peci dina raraga tholabul ilmi memperingati lahirna Kangjeng Nabi kaleresan anu ngaosna putra bungsu pauci alhamdulillah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sholawat miwasalam kawilujengan mugi renggeneng pageuh ngagolontor ka panutan alam anu mere beja antara nu halal sareng nu haram anu janten Sayyidul Arabi wal Ajam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana tata titi insan anu berbudi Kangjeng Nabi anu sajati lir ibarat gapura anu direnggi-renggi atu semu alur kembang tanjung rasa hegar kembang mawar malati anu jadi jajatining ati samoja anu jadi kadedeh bulan dina tungtung keresek nadang daunan anu hejo ngemploh anjeuna parantos lahir anjeuna endah kembang ngadalingding sapanjang peuting nyambuang sapanjang berang negetkeun kalimah thayyibah ti mulai masyrik dugikeun ka maghrib mugi urang sadaya anu nuju diajar ngeureuyeuh nikreuh ngalangkungan sunnahna kin jaga diaumil zaza urang keng syafaati Kangjeng Nabi amin ya Allah ya robbal. Diwuwuh ku qabul anu maha agung disarengan ijabah anu maha kawasa mangsa ayeuna dina kaayaan langit lenglang matahari caang lamun cek sisindiran mah aya disebat kieu meser kaos anu trendy meulina tito serba pajar barengan ngaos sareng Kang Haji Dudi pembangunan ge lancar amin ya Allah ya robbal alamin. Teh menit tepuk tangan kieu aing eta ngapalkeun 10 menit. Bu Pak ngaosna hoyong nu panjang ta nu pondok nu panjang resep ka nu panjang Bapak nu panjang ta nu pondok Bapak nama hoyong nu pondok jadi kuring dicandak be tengah-tengahna kesepuhan panjang teuing entong pondok teuing entong naon margina ibu lamun resep kanu panjang capek resep kanu pondok ripuh jadi nu sedeng-sedeng we leres teh Kang leres henteu lamun iib cumarios setengah jam moal hanjakal lamun iib cumarios pulatat polotot moal rek nyewot
lamun ieu puangsul kacadas ngampar moal di bahanan. Kajin. Aing teh di bahanan gitu na ieu. Karek aku abe hiji. Da awakna bae gede, daharna mah saeutik kieu teh. Bu, alhamdulillah parantos katingali ieu jamaah sakieu kompakna, kompak, hempak, serempak, sumping kapangaos. Anu calikna aya leres henteu? Anu calik dina teras aya, anu handapun tangkal buah aya, nu di emper musola aya, nu di lebet anu sila, nu nyang hunjar, nanggei gado, nangkep tuur, ngadangkak. Astagfirullah, ngadangkak buat ka aya di dieu. Sadayana sumping kapangaos san alhamdulillah nu gendut aya, nu kurus ta eta teh nu kurus teh kaciri loba hulang-hulang hutang. Aduh, aing geus teu nyarambung ieu mah ngaji teh. Mudah-mudahan anu garadu hutang sing enggal lunas. Tanu aminatari kanyahoan gede, tanagana ieu mah geus urusan hutang we. Alhamdulillah. Matak alhamdulillah. Ayeuna tiasa sumping ka majelis taklim teh perkara lain gampang hese. Teraj, rib, mal, tun, terajen, komo wanci kieu mah kesepuhan jam-jamana rawan, hayang nate nundutan, leres henteu? Matak lamun anu nundutan keun, ingkeun ulah diudangkeun, keun bae keun. Sabab ajangan nu sanes mah beulah kamari cenah aya nu nyarioskeun nundutanna bae ge ibadah. Jadi nundutanna di tempat ngilari ilmu bewe cenah pahala. Matak lamun hoyong gaduh pahala cek sim kuringan mah nundutanna kabeh. Ame uingna balik. Matak Bapak Ibu tipayun abdi iib sumping ka dieu seja silaturahim. Katampi silaturahimna. Alhamdulillah. Margi Rasul parantos ngandika man ahabba ayubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi fal yasur rahimah. Sing sajalmina anu hoyong panjang yuswana loba rizqina maka sina loba ngahubungkeun silatur iib ka dieu seja silaturahim. Anu kaduana panghapunten kasadayana ajengan kiai kesepuhan di Gunung Karung mah geus pabalatak. Bilih ingkin iib saur ngalantur tanpa bukur ingkar tina tata krama subasita. Maklum iib rumaos sisip harti tuna tina papagon bahasa kalih agama nuhunkeun dihapunten. Bade dihapunten. Alhamdulillah. Sareng dinten ayeuna urang dinararagami eling lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sanaos tadi parantos tinu sambutan Kang Kiai cenah sebatna ayeuna mah geus leuwih tina sasih maulidna teh tapi cek sim kuring luar biasa. Naon sababna luar biasa? Urang Gunung Karung mah inget ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, sayang ka Kangjeng Nabi teu dina bulan mulud bae si horeng teh Sawal mulud bae ge Rabiul Akhir bae ge masih cinta ka Kangjeng. Pertarosanana Bapak cinta ka Kangjeng Nabi, Ibu sayang ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi na cinta teh ka Bapak. Tah. Nu maos ku urang uang ditaluntik, Pak. Nostalgia baheula, Pak. Dawan Kangjeng Nabi man ahabba syai'an aktsaru dzikruhu. Sing saha jalmina anu mika cinta kana hiji perkara, lamun ayeuna apa resep kana hiji perkara, ibu resep kana sesuatu. Aktsaru dzikruhu maka bakal loba nyebutkeunana. Nostalgia baheula kapungkur keur apana bujangan, keur ibuna parawan, baheula keur bobogohan. Ibu ditikah ku apana bogoh tante. Bogoh. Bapak baheula keur nikah jeung ibuna teh nu ayeuna, bogoh henteu? Bogoh.
Tamatak lamun ayeuna urang cinta ka Kangjeng Nabi eta nalika Pak kapungkur mah urang keur bobogohan da sim kuring ge ngalaman kesepuhan. Nalika keur bobogohan lamun ngadenge nami kabogoh teh kana hate teh ting seredet leres henteu? Ku sabab naon? Bogoh. Pertarosanana lamun aya mahalul qiyam sholawat dibunyikan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ting serdet tekan hate ting serdet tekan hate lamun aya ting serdet kana hate sok komo sampai cai socakna keluar berartos bukti bapak jeung ibu cinta ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah keur bobogohan lewat ka hareupeun imah kabogoh. Dina hareupeun imah kabogoh teh aya sendalna hareupeun imah. Kakarek nyeuleus sendal kabogoh kana hate teh ting sredet kana teh. Kakarek sendalna tacan jamak nama tacan. Leres henteu? Ku sabab naon? Bogoh. Ti hareupeun imah teh pakasi pelayanan baheula keur bujangan. Lumpat ka gigireun imahna aya cangcut kabogoh keur dipoe. Eta kakarek nyeuleut cangcutna kana hate teh gesret be. Kakarek cangcutna tacan jero nama. Leres henteu Pak? Ku sabab naon? Ku sabab bogoh. Iip baheula yeuh istri kula teh dicintai teh ditikahkeun teh ku sabab geulis aya. Ibu teh ditikah ku kula teh kapungkur ku sabab kaya aya. Ibu teh kapungkur ditikah ku kula teh ku sabab keturunanna ditikah. Nu maos lamun ayeuna urang hoyong cinta ka Kangjeng Nabi urang kedah heula sosok Kangjeng Nabi teh sapertos kumaha sangkan urang cinta ka Kangjeng Nabi. Shallu ala Muhammad. Da yuk tim hadrohna turunnya. Tah. Dina kitab Adiba nu sok urang diaos nu warna beureum. Urang mah urang Gunung Karung mah sok nyebutna teh debaan. Leres henteu? Barjanji leres henteu? Eta kitab karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Parantos ngarang kitab anu disebut Al-Barjanji. Dina Al-Barjanji aya kalimat bahwa Kangjeng Nabi teh basyarun lakal basyari. Iip ari basyarun lakal basyari teh naon? Ari Kangjeng Nabi teh manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa. Manusiawi nama pakuwu Kangjeng Nabi jeung urang teh sarua. Palih mana sarua? Kangjeng Nabi keringetan, pakuwu ge osok. Leres henteu? Kangjeng Nabi kesangan, abah ge osok kesangan. Sami henteu? Tapi Kangjeng Nabi nalika uih jihad sumping ka bumina langsung disambut ku istrina ya Humairah anu geulis Siti Aisyah teh pas kalebet teh katingali dahi rarai Kangjeng Nabi sampai ngucur kesangna ku sabab Kangjeng Nabi kacapean eta ku Siti Aisyah kesang Kangjeng Nabi ngucur diusapna teu make tisu deui teu make sulampe deui kunaon ku tangan Siti Aisyah. Kangjeng Nabi payuneun Siti Aisyah bari calik kieu diusap kesangna teh diusap tos diusap teh diambean. Coba Siti Aisyah geuning tiasa kitu ip si horeng jeung si mana horeng kesang Kangjeng Nabi leuwih seungit tinimang minyak misik. Kesang Kangjeng Nabi leuwih seungit tinimang minyak kasturi. Masya Allah, benten teu kesang Kangjeng Nabi jeung pesang pakuwu. Palabah didinya Nabi geus benten leres henteu? Gitu. Tamakana ka ibu-ibu lamun rek bakti ka salaki di mana salaki balik ti kebon boh ti sawah. Nah, buktikeun. Pak ka dieu Pak, Bapak tos di sawah heuh sok dieu.
Sok rek di dieu. Ku aing diusap, rek ngamalkeun ilmu si Iip. Bapana tunda hareupeun kucek-kucek beungeutna. Sok. Geus dikucek-kucek ambean. Seng. Kucek-kucek ambean. Kira-kira kumaha? Mun teu prengus-prengus leresan teu. Berartos kesang Kangjeng Nabi sareng kesang Pakuwu benten. Kakara ge kesang. Tuluy aya deui naon Iip. Nalika Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah. Kangjeng Nabi aya di bumina disarangan ku Abu Bakar. Kangjeng Nabi disarangan ku Ali bin Abi Thalib. Saur Kangjeng Nabi, Ali kula bade hijrah sareng Abu Bakar. Anjeun tempatan ieu tempat tidur kaula kusabab kaula bade angkat. Kangjeng Nabi sareng Abu Bakar angkat naik ka luhur leumpang. Harita mah tacan aya GPS duka ka mana tah lumpatna. Anu akhirna Kangjeng Nabi mapah disarangan ku Abu Bakar mendakan guha anu disebut guha Thur. Akhirna saur Abu Bakar, "Ya Rasul, wayahna urang istirahat heula. Di mana ieu urang mendakan guha Thur?" Tapi saat acan Kangjeng Nabi lebet kana guha, saat acan Kangjeng Nabi istirahat kana jero guha, saur Abu Bakar teh kieu, "Ya Rasul engke heula ulah wara lebet kana guha." Kunaon kitu Abu Bakar? Kusabab dina jero guha bala. Kusabab dina jero guha loba binatang. Kusabab dina jero guha loba bayongbong, loba kala. Anu akhirna Abu Bakar tipayun lebet kana jero guha, guha diberesihan kaluhur kahandap kaluhur kahandap. Anu akhirna tangan Abu Bakar disengat kalajengking. Coba ibu bayangkeun kalajengking Arab. Beda jeung kalajengking Gunung Karung, leutik. Leres henteu? Kalajengking Arab ngahaji. Coba di Arab naon nu teu gede. Akhirna Abu Bakar kaluar tina guha, mukana pucet, mukana berem, katingali ku Kangjeng Nabi. "Limadza anta ya Abu Bakar la takhaf la tahzan innallaha ma'ana." Kunaon anjeun ya Abu Bakar? Tong sieun, tong bimbang, tong sedih. Allah bersama orang. Cek Abu Bakar teh, "Ya Rasul, kula mah teu sieun ku jama Yahudi, ku kaum Yahudi kula teu sieun. Tuluy kunaon muka anjeun berem, muka anjeun sampai pucat." "Iya Rasul, tangan kula disengat kalajengking bengkak." Seketika ku Kangjeng Nabi tangan Abu Bakar diangkat, diciduhan. Bah! Coba. Memang baheula mah can aya son nya. Gitu. Eta pas diciduhan bismillahirrahmanirrahim. Bah, Bu. Seketika bareuhna kempes kesepuhan. Nyerina leungit. Hartosna ciduh Kangjeng Nabi obat. Tamatak bapak jeung ibu lamun rek bakti ka pamajikan, di mana pamajikan diseureud kala, nah praktekeun. Heeh, sok ciduhan. Ka dieu Bu, ka dieu Bu. Kula rek praktekeun ilmu si Iip. Ibu kan diseureud kala, ka dieu. Sukuna angkat, meong. Bah! Kira-kira kumaha Pak? Nu aya mah ambulan desa. Hartosna ciduh Kangjeng Nabi benten teh jeung ciduh Pakuwu. Benten. Secara manusiawi Kangjeng Nabi manusia, urang ge manusia, Kangjeng Nabi keringetan, Kangjeng Nabi ciduhan, tapi Kangjeng Nabi luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana vokalisna aya? Aya. Mangga orang sholawatan heula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra.
Sallu ala Muhammad. Teraskan ya, teraskan. Mual nundutan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Numaos ayeuna urang kempel dina raragami eling Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dauhan ulama, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man azama sing sajalmina anu ngamulyakeun, jalmina anu ngamumule, jalmina anu meriahkeun, jalmina anu ngagungkeun. Ya seperti kieu ya. Matak di Gunung Karung anu boga cau dikaluarkeun cauna. Anu boga kue dikaluarkeun kuehna. Anu boga naon deui saeutik geuning dahareun teh. Disebutan teh di tukang aya anu gaduh acis dikaluarkeun acisna, anu boga aqua dikaduarkeun, nu boga manuk ulah eta mah bahaya. Mata kunaon dikaluarkeun teh ku sabab cinta ka Kangjeng, hoyong meriahkeun, hoyong ngagungkeun, hoyong ngamumul le. Date sakabeh jama resep kanu kieu, loba nu teu resep kanu kieu teh. Leres henteu? Geus ulah disalahkeun. Nu teu resep kana muludan, heug. Nu teu resep kana rajaban, heug. Nu teu resep kana tahlilan, heug. Nu teu resep kana kunut. Tapi ulah ngagogoreng jama anu keur muludan. Leres henteu? Mata kieu teh bukti cinta urang ka Kangjeng Nabi, urang ngagungkeun sapertos kieu teh ku sabab cinta ka Kangjeng Nabi. Di lebetna aya sholawat, di lebetna aya tausiah, di lebetna aya silaturahim. Leres henteu? Nu maos engke di alam mahsyar sadayana lempang warga desa Gunung Karung dipimpin ku Paku di alam mahsyar teh lempang kabeh. Rata alam dunia panas geus pasti kepanasan, matahari sajengkal tina sirah urang handap terbuat tina hamparan perak. Abah engke laleumpang hudang neangan syafaat abah ditaranjang awewe teu kenal lalaki, lalaki teu kenal awewe, jeung barudak ibu moal apal boro-boro rek mikiran batul amal dewek ge syafaat nu kurang diteangan ge belum tentu menang. Abah lempang aki-aki ditaranjang kabayang henteu lato-latona disada. Jeung ternyata poe eta di alam mahsyar cek Paku teh ya Rasul. Kula mah cinta ka anjeun, buktina naon? Kula ngayakeun maulid. Sodakoh kula dikaluarkeun, duit kula dikaluarkeun, harta kula dikaluarkeun, ku sabab kula cinta ka anjeun ya Rasul. Cek Kangjeng Nabi teh ka dieu urang Gunung Karung belok ka kanan, makana dina adiba hauduka sofil mubarad wirduna yauman. Jalmi anu cinta ka Kangjeng Nabi, sayang ka Kangjeng Nabi, maka engke di alam mahsyar ibu sadaya jeung bapak sadaya bakal dipasihan telaga Kautsar. Siapa orang yang minum telaga Kautsar, seteguk minum telaga Kautsar, saumur hirup abah moal kahausan engke di alam mahsyar. Insya amin ya Allah ya robbal. Matak engke iuh cena matahari sajengkal tina sirah urang, cena hamparana perak ieu. Geuning abah mah iuh, si horeng teh abah nyumbang duitna pang gedena. Langsung diiuhan lagi ku sepandek anu alus keren. Iip kula mah papaisnya diiuhan tina terpal. Gitu. Iip kumaha kula mah teu nyumbang nanaon. Insyaallah nya dina emperan WC lah. Matak ieu teh bukti urang cinta ka Kangjeng. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wa man anfaqa sing sajalmina anu sodako maka dina sasi mulud kamari dugikeun ka ayeuna masih adina Rabiul Akhir seueurkeun sodako dirhaman fi maulidi fa ka'annama jabalan
min zahabin fisabilillah eta jalmi anu partos ngaluarkeun tuangan leueteun dina dinten ayeuna kaya-kaya nyidekakeun sagede gunung anu terbuat tina emas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan da ayeuna teh acara kikieuan teh lamun ayeuna urang teu aya muludan, urang teu aya ngariung dina acara sapertos kieu, jadi generasi penerus murang kalih urang teh bakal pareum. Nu mawi ayana acara sapertos kieu, ieu aya budak pamuda. Cek pamuda teh sepuh urang kapungkur sok kieu, maka bakal terus ngayakeun muludan. Tapi lamun nu sumping nu kolot kabeh kawas kieu, eueuh budak geus beres. Di Gunung Karung moal aya muludan deui, di Gunung Karung moal aya marhabana deui, leres henteu? Mata kurang doakeun pala putra putri urang sing janten pala putra anu soleh solehah. Ibu pangbagja-bagjana lamun urang kagungan putra anu soleh. Naon sababna lamun ayeuna ibu kagungan putra anu soleh kan nyeri indung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapa waktu ngayuga kagentosan ku putra anu soleh mah heug cik teu percanten. Matak ayeuna harta moal jadi jaminan keur bapa imahna alus, motorna alus, mobilna mewah, tanahna jeprah di mana-mana, perusahaanna di mana-mana, tapi budakna teu saroleha, bapa jeung indungna maot, kuburan baseuh kene, budak kakarek saminggu geus kutrat kotres, warisan. Nauzubillahi min dalik. Tapi lamun dikantinkeun putra anu soleh, bagjanya banyak. Apa keur barobo tengah wengi teh jeung makna kapireng suanten adan tina pinggireun kamar teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Bapak jeung ibuna teh gugah, cek ibuna teh, "Pak, eta kadangun teh naon-naon? Eta putra urang keur ngaos ngeleket teh bungahna." Bapak jeung ibuna mireng suanten dina tatangga kamar aya nu keur maos "Pak, be cuang gugah duanana teh bari rambisak. Hayang nyeule budak di kamar sebelah." Pas diketok-ketok dibuka flash disk. La ilaha illallah. HP bah. Budak nama molor. Ieu mah dicadas ngampar. Ieu mah sama. Di dieu mah eueuh. Di dieu mah eueuh. Aduh. Geus bungah kalau teh. Matak cara kapungkur mah Pak, da abdi ge sok ngemut-ngemut cara kapungkur, sepuh kapungkur mah ku sabab hirupna bararokah, da budak loba teh teu payah kolot teh leres henteu. Ye nu berhasil ayeuna nu jadi dewa, nu ayeuna jadi presiden, nu ayeuna jadi menteri teh didikan kapungkur tacan aya nu didikan ayeuna mah. Aya ge hiji, apa ku? Ye didikan ayeuna, kakarek jadi ku tacan menteri mah tacan. Matak nu berhasil baheula ayeuna keur di Jakarta diuk dina kursi teh sepuh kapungkur. Matak aya paripos tuh ti Galaherang cenah janten ieu. Tuh ti daerah Cikaso janten ieu. Ti daerah ieu eta teh didikan kapungkur. Kapungkur mah sepuh hirupna bararokah, anak 10 ge da kacumpon. Leres henteu? Padahal tanah ngan sapetakna. Ngan saukur budak rek sakola nuar cau dijual kata tangga keur budak pandidikan keur budak malah santren. Tapi kolot ayeuna kakarek budak boga 2 bae ge tarang nangis darekok deuh lieur cenah pendidikan mahal. Bener itu bener. Sepuh kapungkur mah hirupna barokah. Matak ayeuna teh loba nu berhasil bah. Putra 10 teh di Karawang, di Tangerang, di Sumedang, di Bandung. Kata luntik bunga sepuh di mana sepuh murang kali sarumping saat can ayeuna menjelang Idul Fitri. Leres henteu? Bada Idul Fitri 2 dinten kana Idul Fitri teh geus lieuk deui muka hardeng teh bah mana budak teh. Lieuk deui mana budak teh. Ternyata eta nu sarukses nu 10 teh darongkap di Jakarta. Budak nu cikal guruduk make Pajero. Coba
Assalamualaikum. Encu kadieu mamah kangen tos lami sataun nembe pendang. Dicalikeun si mana ma hapunten lahir batin ti anu cikal kapungkur teu tiasa ngarawat mama mung ieu artos 2 juta kanggo meser minyak. Beuh 2 juta jeung beli minyak. Leres henteu. Datang anak nu kadua na Innova ribuan nu ayeuna. Beuh ibu cali. Yo 2 juta. Cerik nampikeun budak nu ka-10 nu bungsu. Wah mobilna pang alusna. Ma ieu nu bungsu punten telatna dongkap. Ye ma 2 juta. Dicekel geus menang 20 juta. Cerik sedih ku sabab budak daratan. Cek abana teh. Nah atuh cerik hanjakeun ti 20 anjeun. 40 juta aing nang duit. Masya Allah. Cara kapungkur barokah. Matak ayeuna konsepna sapertos kieu teh urang kumaha carana sangkan murang kali janten soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagja atuh Pak, lamun kagungan putra anu soleh ka nyeri indung waktu ngandung jeung ngalahirkeun teh nalika ayeuna bapa nuju syakaratul maut anu bakal engke nolongan bapa keur syakaratul maut penentuan antara husnul jeung sul khotimah teh murang kali anu soleh. Sanajan ayeuna bapa teu boga imah biasa bae harta daeuh tapi budak anu dikantunkeun sarolehah ngan saeutik-saeutikna budak opat atana pilih mana tapi dipasantrenkeun budakna saroleha bapana keur syakaratul maut dongkap di pesantren bapak keur langsung ku budak anu pertama teh ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim yasin kana kupingna teh diaoskeun. Pertanyaanna kira-kira lamun bapak keur syakaratul maut ibu keur syakaratul maut putra ibu ngaoskeun kana cepil ibu kalimatut thayyibah bunga henteu bunga eta tujuan terakhir teh urang nu disebut husnul khotimah urang hirup di alam dunia teh lamun kagungan putra anu soleh ibu keur maut jeung bapak teh dibimbing ku putra anu soleh ulah mah kadang-kadang lain teu soleh deui kolot kajeprah keur gering dipoto kekrek dijadikan SW apal SW status WA dijadikan Facebook kolot uing keur sakarat la ilaha illallah justu keur sakarat kitu teh aoskeun Al-Qur'an insya matak bagja urang ngadoakeun pamudah-mudahan pola putra putri unjang jarang parang putri anu soleh soleha amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lajeng suatu ketika Kangjeng Nabi nuju ngalereskeun Ka'bah tiraina. Pas nuju dilereskeun Ka'bah angin ageng kesepuhan. Pas angin ageng seblak jubah Kangjeng Nabi kaangkat katingali betisna. Kangjeng Nabi katingali betisna maka dina adiba dijelaskeun at-tawadhu Kangjeng Nabi mah isinan. Kangjeng Nabi mah eraan mata Kangjeng Nabi mah kal tingali betisna bege eraan beda jeung budak ayeuna beda jeung ibu-ibu matak make jilbab bege geus teu nu rarumbay deui make jilbab syakaratul maut anu kieu tah nu rek dahar bege hese leres henteu gaya-gaya ayeuna kitu bah matak make jilbabna dibeungkeut kahandapna beuki leutik kahandapna beuki merecet matak kutim qasidah mah kutim hadroh mah sok disindir jilbabna dibeungkeut bajuna kos lepet kahandap merecet hayang katingali bolu gitu teh aya budak ge abah we gitu matak kahade da kadang-kadang iip heueuh si urang teh bisa ngajaga awewe anu teu bisa leres henteu abdi kajantenan di lampu merah olecet pas gok lampu merah keur kieu hareupeun awewe dibonceng ku motor ninja kan nonggeng kesepuhan ari nu diboncengna awewe make baju budak SD atuh ngangkat dek ti dieu jeuleuh hareupeun banget atuh wing teh kieu we geus areuh cenah pausa rezeki nu kitu mah rezeki waduk Masya Allah
Tamatak mudah-mudahan pala putra-putri orang sing tiasa ngajagina dina anggean. Ku sabab naon ayeuna westernisasi pembaratan teh geus nyampe ka urang teu sadar teh Pak. Matak gaya-gaya barat geus tiru ku budak urang. Sok be tingali. Ditiru. Nu ngaran-ngaran baju nyaletret, nu baju-baju fashion kitu teh ayeuna teh ti barat melalui media cetak, melalui media televisi sok komo ayeuna handphone. Gitu. Matak teruji nepikeun ka ayeuna budak kuliah, budak SMP luhur di jilbab kahandapna make lepis ting perecet. Leres henteu? Eta kabukteun saha tanggung jawabna keur sepuhna, matak anu jadi bapak sareng ibuna nalika gaduh parawan kudu hati-hati. Nalika ayeuna gaduh istri sing hati-hati. Aya nu dongkap ka apana teh? Apa bade ngajak si Neng Ameng. Cek bapana teh jeung ibuna kudu saluyu, kudu kompak. Jadi ulah bapana kajenan, ibuna mah ulah. Jadi kudu saluyu. Kamana kasep? Putri orang dibawa kamana? Pak bade ajak jalan-jalan. Ulah. Tegas. Pak sakedap. Ulah. Pak reka kuningan. Ulah. Pak Wina mau martabak, mau sate. Atuh. La ilaha illallah. Eta mah kolot naon atuh nu kitu. Mun ulah sekalikan tidak katakan tidak. Naon sababna bahaya Pak. Cobi ayeuna ibu jeung bapak kagungan putra awewe di bawah tengah peuting momotoran ku lalaki jam 10 can dongkap kumaha perasaan bapak jeung ibu? Watir henteu? Watir Pak. Papada duaan dina handapeun tangkal kalapa. Panu katiluna teh setan. Leres henteu Abah? Setanna teh tanggung-tanggung. Setan naon? Setan uka-uka. Uka aju. Uka empak, uka acut, lamun geus buka bahaya. Naudzubillahimin. Matak jaga pala putra orang. Insya. Duh, tos jam ya. Teraskeun. Kedap deui. Tah. Nu maos tadi sim kuring ti awal. Allah parantos ngandika dina surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ari Kangjeng Nabi teh ustad teh ustad. Ari Kangjeng Nabi teh wah ari uswah teh contoh, hasanah teh sahe. Janten contoh anu pangsae-saena teu aya deui iwal ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlaknya terkumpul dalam Al-Qur'an. Leres henteu? Nu alit bae Bu. Maka uswatul hasanah bil ibadah. Uswatun hasanah fil ibadah. Kangjeng Nabi mah contoh dina urusan ibadah. Palabah mana contohna? Nu leutik bae Kangjeng Nabi mah osok dawam wudu. Pertarosana ka ibu sok dawam wudu henteu? Bapak sok dawam wudu henteu? Iraha dawam wudu teh nalika bade bobo. Coba Kangjeng Nabi mah selalu menjaga wuduna kusabab selalu menjaga kebersihan jiwa na Bu. Matak di mana bade bobo teh wudu heul. Pertarosana di dia aya nu sok wudu bade bobo. Beuh moal aya ibu-ibu nu kieu mah rek sare teh pelembab. Leres henteu? Maskara leres henteu? Wudu rek sare teh. Matak di mana ayeuna jalmi bade bobo wudu heula, jasadna dijaga ku malaikat, jasadna diantosan ku malaikat sehingga mautna dina kaayaan keur bobo bakal husnul khotimah Pak. Bade bobo wudu, bade emam wudu bah. Bade emam saena wudu. Di mana ayeuna jalmi bade emam wudu heula Kang Ustad, saumur hirup moal kapakiran. Kusim kuring dipraktekeun. Da ai di imah mah pasti bisa lah wudu teh leres henteu? Palabah kondangan, ngantri tah panjang. Peuh aing tangdeurina. Oh, wudu. Balik kuing ka imah wudu, pas datang di beak. Matak tingali tuh di Mekah, badai ka sawah, badai ka kebon, badai tatanen, badai tatanam, bah wudu heula.
tingali di Mekah korma na aralus bahkan aya nama aya nangka aya kadu kusabab naon keur nyocokna teh wudu heula reka kebona teh wudu heula beda jeung urang Gunung Karung reka sawah udud beudud kopi hitam diadukna teh make bungkusna dilamot guys reka kebon wudu heula insya bapana ka kebon bapana ka sawah ibu nu dirompokna teh yeuh amparkeun sajadah ulah ieu mah ngariung udunan nyeblak ka aing geus menit da ibu-ibu ayeuna heuh ibu-ibu di ditu nelpon ka salakina peda salakina teh bapana ibu bade ameng na odong-odong bayar 10 ribuan bisi ngerek dahar bapak nyokot nyalira bae ai pas muka mejikom can dicolokeun salaki ti degel ku maleres henteu geus mah teu dicolokeun bapak dahdar endogna dina kawali ai pas muka na kulkas buleud keneh Masya Allah ibu-ibu ayeuna ieu mah dicadas ngampar memang nu ti cadas ngampar awalna pindahan ti dieu Kang matak di mana cara oge ka kebon ka sawah teh ibuna amparkeun sajadah leres henteu teuh Pak Bu lamun manggilna bapak jeung ibu mun manggilna Apih eta mah heug terserah cenah namanya ka kebon manggil Apih heug teuing cek urang mah da bae ditu ge aya marake tato bukna dibeureman awena make cingkrang Abi Umi tah nu maos di mana ayeuna bapana keur di sawah teh ya keur macul pek pek capek henteu Pak capek di sawah teh tapi ibu nak teh dirompok keur ngamparkeun sajadah salat duha 2 rakaat ya Allah fa in kana rizqi fis sama fa anzilhu di mana rizki abah masih kena di luhur turunkeun eta keur macul kalapa raragrag beuh bak mantep pesek minum doa saya eta doa saha doa istri mantap geus minum cai kalapa tanaga kuat macul terus kun macul beuh doa deh ya Allah fa in kana rizki fil ar fa akhrisu di mana rizki dina jero taneuh kaluarkeun keur macul belut tinggal rajleng doa saha eta doa saha doa istri cacak kesepuan istri nanti kakarek hiji ke muntilu doana leuwih kuat dan wanien ngan Pak Haji bae nu sejen mah eueuh cemen aduh insya dawamkeun wudu bade tatanen bade ka sawah bade ka kebon bahkan di panaluntik Siti Aisyah nalika bade ngamehan Hasan Husein nu ayeuna ka dieu nasabna dugikeun para habaib eta ngamehan Siti Aisyah wudu heula pertarosana di dieu aya ibu-ibu nu rek ngamehan wudu heula moal bahkan ibu-ibu mah cenah jeung cek baruk cek pak ketua ya cek pajaja ngabukakeun ge bebas di dieu mah asal budak lep burahol eta teh na teras imah paingat tukang kredit teu balik-balik Masya Allah matak bade ngamehan bahkan nu terakhir bade ngilari ilmu sapertos kieu wudu heula bade ka ta'lim wudu heula bade ka madrasah wudu heula saur dina ta'lim muta'alim ilmu moal asup ka diri jalmana anu masih kene kotor ip abdi ge wudu terus kumaha biasalah tadi lilating hitut geus tena ieu nu penting di mana wudu insya Allah. Maka contoh anu paling saya dina urusan ibadah teu aya deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panaluntik nalika Kangjeng Nabi nuju sujud Kangjeng Nabi teh punten sanes miskin Kangjeng Nabi beunghar ngan kehidupannya sederhana loba nu nyareskeun Kangjeng Nabi teh miskin cek saha lamun ibu buka sirah sejarah nalika Kangjeng Nabi nikah jeung Siti Khadijah mas kawina 100 onta lamun onta nah hijina 50 juta berarti geus 500 juta mas kawin Kangjeng Nabi ka Siti Khadijah 500 juta pertanyaanna Kang Haji baheula 500 juta teu
Moal mungkin ayeuna beunghar teh baheula. Leres teh. He, maka beunghar Kangjeng Nabi, beunghar Kang Haji. Kangjeng Nabi, leres teh. Gitu, mata kula nyaris ke bawah Kangjeng Nabi mah beunghar. Beungharna ti mana Siti Khadijah nupikeun ka tuntas hartana abis, artosna habis, pakaianna bea keur dakwah. Alhamdulillah. Tah matak lamun aya tablik akbar kira-kira aya yeuh MD teh yeuh ningali kas jama kaya teh kasring ulin ka MD. Wah yeuh aya ASEAN teh yeuh jeuleu. Wah WC kerana alus teu. Wah aya karpetan teu. Kunaon Pak? Nyeuleuh bae. Aing sangat terek nyumbang nu kitu teh. Geus balik-balik gitu. Aing butuna nyumbang di dieu mah. Leres teh. Gitu. Mata ulama teh ye nu ngaranna ulama teh jeung Umar teh kudu nyatu, teu tiasa dipisahkeun insyaallah. Tah. Lajeng Kangjeng Nabi uswatun hasanah dina ibadah teh katingali sampekeun peana teh bade kana sirah Siti Aisyah ditingali eta peana nu pikeun ka bareuh. Ibadah Kangjeng Nabi. Pertarosanana di dia aya bapak-bapak nu sukuna bareuh tina salat. Moal aya. Iip aya ye si Abah Ahmad mah bareuh tina rematik heueuh. Tina asam urat heueuh. Tina rarombeheun heueuh. Tapi Kangjeng Nabi bareuh teh tina ibadah. Leres henteu? Matak ayeuna mah bedana kieu Kangjeng Nabi mah peana bareuh teh kusawa berajin salat, ari urang Gunung Karung mah sukuna bareuh embung uing mah teu ngomong. Leres henteu? Matak tadi diaoskeun ku urang simpulkeun ngaos dina dinten ayeuna, ya nu ayeuna muludan sapertos kieu teh lain seremonial tiap tahun. Kusabab lolobana mah diayakeun muludan teh kaya seremonial tiap tahun, mulut. Anu paling penting beres muludan, suksesna ieu muludan teh istighol bi taat ningkatkeun katakwaan iip. Keur kamari mah yeuh musala di dieu, masjid di ditu teh berjamaah magrib teh eueuh. Kira-kira lamun geus muludan masih kene eueuh, muludan teu berhasil. Tapi selesai muludan, alhamdulillah sendal ge nepikeun ka luar. Di luar sendal. Matak lamun ayeuna katingali bapak minimal pribadi nak neueur kamari mah iip kula teh berjamaah teh padu magrib bae. Atuh geus muludan mah berjamaah isya. Leres henteu? Ip kamari mah duh nu ngaranna kula teh berjamaah isya jeung magrib teh rajin, makana tambahan subuhna. Berarti mulut berhasil. Alhamdulillah. Pak ketua masjid keren Pak Ip, subuh nepikeun ka opat. Opatan opat tihang. Zaman dinding. Tah mudah-mudahan santos urang muludan simpulkeun bae muludan dina dinten ayeuna kahiji urang kedah ngagungkeun dina kalahiran Kangjeng Nabi. Nu kaduana seueurkeun urang infak atanapi sedekah. Anu katiluna urang contoh ka Kangjeng Nabi dini urusan ibadah kitu. Aya deui sakedik urusan dina rumah tanggi anu disebut bab munakahat. Kangjeng Nabi mah dina urusan pernikahan BG contoheun keur urang sadaya. Ta mudah-mudahan anu kempel di riungan ieu urang sadaya dipasihan hidayah ku Allah, dipasihan sehat walafiat sehingga urang tiasa pendak deui taun payun urang tiasa ngayakeun muludan sehingga baris ku cintana urang, ku sayangna urang ka Kangjeng Nabi. Di dunia orang sasarangan sarengkin di akhirat orang keng syafaati Kangjeng Nabi sehingga orang tiasa sasarangan aya dina surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal. Manawi sakitu anu kapihatur sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa bilih aya kalimat pondok nyugak panjang nyugak ngabentur kana kolbu para ibu, ngabentar kana manah para bapak, mangpeng kana para hate saderek. Pepejeh antar kadayeuh meuli kupat jeung gorengan, pepejeh lamun iip eueuh ulah ngupat ka gorengan. Saya nama ti Allah estuning awana matina kabodohan iip nyalira saur paripos teh mah tiwu kacong-ngocong nage ku amis puhu nage parantos gamos kasintung manuk tikukur entrep dina dahan jati sakitu anu kapihatur mugia bahan katampi jalan-jalan kacadas ngampar naik kuda abluk-ablukan ari ngomong tong panjang lebar beteung paku geus kukurubukan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.